motor biasa langsung ngambil biasa tuh pabrik rehe deh ngagiling-giling ya kan itu amat perasanya. Ame. Ame. Woi, non Black. Woi, gaya amat ya kacamata segala macam perasaan di kadinya ge. Woi, pantai balik itu dia mah irung yang kaluhur. Pantai mah. Aku. Dibalik ka irung atuh. Wah, eta tanu ti balik ta. Naon teh balik? Kacamata. Woi. Woi. Wah. Geus pikun ya budak Liur eta. ya kuari aing ya. Liur kunaon? Nya hutang ka bos Opel. Maju. Nya kuari keur bangkrut eta karunya nama eta si bos Opel eta. Gua ada sama kemarin ya gua. Baju eta kamari lah haliwat dari bos jeung bos kunaon tadi. Ih, ya ampun kan kiai. Sekarang yang minta lain minta emang nginjem maksudnya gitu. Kot mindi di Kan anak ngadek aing. Beuh. Eta kamari tagan haliwo. Nyerah aing. Nama yang sekarunya eta kasih bos yang eta nya aing loba hutang eta kasih eta. Eta ge kamari nanyakeun. Nah cenah ho loba hutang di luar, cek manehna teu dibayar-bayar gitu lah. Aing sih mal maido kadinya namanya. Nu aing ge eta aya 4 juta mah eta hutang. Pakai naon? 4 juta. Oh. Cili aing SD. Asal kadenge juta na bae atuh. Oh, nya. Atau asilna mah 250 atuh. Oh. Ngan pan bagi keur ripuk itu makannya teteh kan lain orang. Pugu aing ge. Dengan aing enek mah hutang saparona mah gitu. Sugan kitu nya ka beli-beli beas main aja ngerokok. Ayo mending anter yuk kayak mana yuk. Ayo burung yuk. Suana kitu di mana kuari ya. Ayo siap. Ayo pabrikan nongkoan ya. Oh, aing nungguan aja be. Ayo burung. Kata cau boga salah. Temungeun mah boga kolot sorangan. Ayo burung ala yuk. Geura bae. Mau golok ya? Oh, atuh yang cuma bolok. Maksudnya yang orang jual gitu lumayan nama-namaan kasih Opel gitu. Oh nya. Ayo tambah kolot sorangan. Ini burung orang nyiar bae teh. Bener mah cau kolot sorangan eta. Oh, geus boga kolot sorangan tah mah. Ayo siap. Segalangan aing ge najan sawah ocayan ge musim hujan kita lumayan ya. Lebih bapak ke mana, Ceng? Rumah eta Bapak. Joteng numag ya. Aing minum bapak wah. Ih Bapak dan nu edan. Dono. Ayo mau bagi listnya. Ya. Ayo, sama yuk. Bagi bapak yuk. Kalau ada buah nih kalau pada. Oh, jadi saulu ya. Ceng. Kasawungkeun ya. Tah. Barala. Mana tukang ya dah. Masya Allah, sebenarnya ngedeet pedul doang. Sawah malega, ya. Sawah malega, ya. Nganu batur. Lamun dipasinikeun ku aing ya, sawah mantep pihaliwun. Doana batur ya. Nah, ente si Opel pernah sing mah ngomong sawah bae. Don goblok sawah bae turun masa kali. Atuh ya sawah moal kagarap ku aing. Ngebatur ya. Woi. Pel. Hei. Nah, Ah. Biasa bae ya. Sawah bae dengeng mah tadi. Enan. Atuh lain dia tadi diperhatikeun aku aing. Acau pelaksanaannya bisa nu mantak dong aing mah. Mantak naon? Bisa nu datang teu kirain naon. Korek. Mun nanggal ka aing mah. Kunaha nih dia Opel geus doang nu edan we pakaian ieu pernah sing. Anu tamanggaran lebih kayak ngeueuh di saung. Itu ka mana dia mah? Dipake ku ambu budak meureun. Aja dia makin nama budak itu. Atuh ojolan. Pel jakadulna dia mah dong nu edan kitu. Aing gelisnya. Ih,
Ceng, bawakan cai ceng ke dia ceng. Ayo tamu nuti barat. Ya pak. Nah, mau anak deh, Pel. Awak, ang iluan baik. Ya pak. Ini mah. Oh, dia bolong ini dia pujung tamu. Nah, anak deh bolong dong dianya. Bolong oh. Hartanya. Minum ya, tengok tanah kain ya. Minum. Nyebut curin. Doang 70 daripada dia nyikatnya. Ampun. Asin nih caya. Ampun aing mah. Urut anak dia nek di ana semenon boy. Gerak aku yang masalah mau anak yang coba dia ngesan. Oh, pasanganku dia. Dia mah Pel. Dia mah dong hewa gitu kayak mayar gitu. Ih. Pun aing mah. Gitu dia. Ampura. Heje. Oh, aing. Heje dia mah. Lah mayar gitu kaing. Kayak ngomong-ngomong ainan ya. Diok. Ayo. Lain ya sawah dia pelega kieu pronseng mah. Nu mana be ya nu dia ya? Tuh, boleh nu aing ya. Batur. Bolan. Ada di dieu naon? Ingat ka double bae, ngono kan sawah aing ya. Diampaingan pakaian geus dong nu edan. Kerindu aing. Ainan, Bal. Biasa ya doang nama ya mamah ya. Halo mah. JR. Kek pulang. Nah. Iya pulang bapak ge. Oh iya. Yuk. Pel aing mau kebel-kebel ya. Aha. Balik aing. Majikan aing hayang meuli sambeleun cenah. Ayo. Ayo nya. Ayo. Nah dewe. Penget si eta JR. Mah. Pah. Pugu aing nyaho darah jeung belum dalan. Panggang lok asin. Lok asin balitung. Karena kabeki aing atuh. Aing mah penasaran tahu kan. Yang gitu. Oh itu orang pinjam golok back itu tuh lah. Kasih maman ya, kasih eta opel. Oh. Ayo hisap. Ayo kain tipe lah. Tapi mau Kenaan eta? karena tanya. Ieu antang amat tetenya. Doang naga eta keur ngitung sawah eta doang apa? Wah. Ayo tanya yuk. Masih ada pasang euy. Aduh masih ada yang gitu-gitunya. Wah, ya aing dah. Padahal mah dia mah geus teu boga biasa-biasa aja. Woi. Selalu. Kagetan kitu. Mana kan beh? Satu. Oh, opel mah. Eta golok mah. Kabah golok ieu mah. Kolok paragi ngalak-kalapa ge ulah gagabah kumaha jingan. Lain doang namun kalengkan tak burutin ya. Yakin. Daripada tuh gawe nu subur teh ya. Ayo mau acain sama minum kami mah ya. Aya. Minum. Lain ya. Ieu naon ya? Tidak tenan ya. Idang Edi. Oh, Edi. Ai. Atur big pemajikan aing hartina mengenja. Jar big aing eueuh. Iya hartina menang sawah lah. Ngenu batur. Lain dia keluar mah. Ya amat kehidupannya. Oh, beda teh Lain nya. orang kadena mah boga perlu atuh. Nak mar ya orang boga duit gitu, boga milik Ah. kemana saya. Sabaraha. Hai bae dia kula. Jadi kieu ka opel. Maksud nama orang ka dieu teh kan kerja boga hutangnya. Ingat entah. Ya. Jadi orang teh ingat Kang Opel teh cenah kuari geus bangkrut cenah. Masyaallah beda kayaknya. Kurang kuari kan kamari 500 nya. Mau 1000 kuari neuk mayar hutang urang ya. Alhamdulillah. Jadi kuari orang setengahna doang. Nah Kang Opel, urang boga miliknya. Kadang-kadang kan Kang Opel teh susah, kadang aku kami. Kami ge aya rezeki gitunya. Alhamdulillah. Terima gitu ya. Engke kurang nama. Wah, nambah kitu. Aduh, kunaon suku aing. Kampura. Masih mayar si mayar. Eta lain kusumba teh da kaopel tanya. Daripada henteu-henteu make kitu nya. Urang Supaya kitu jeung meuli-meuli beas gitu. Lumayan bae ya jadi mah aing geus teu boga bea. Heeh. Pemajikan di kanan. Oh. Anak geus teu kajajanan di aing usaha bangkrut. Atau eta kamari sugan urang mah tuh pura-pura ieu teh jadi geus bangkrut Atuh. kitu lamun teh ge kurang. Mantap ge ulang lawarakeun puna kulali. Ya aing. Moal mah doa teh kula ge nya. Nagi loba.
waktu model kula mah gitu nya jadi lembur usaha eueuh gitu nu ngajak eueuh gitu. Atuh paling ge urang jagi suge na ka Jakarta deh ya biasa tuh orangnya dia kehirupan ieu nyambung nyari-nyari meuli beas gitu nya. Ajak-ajak digawe burung. Urang eleng ku hayang ngajak, urang ge diajak batur ieu. Opel mun nama. Atuh teh nya model si Black mah gitu ya. Coba Black pengiar ke pegawaian. Itu aya sih pegawaian mah Opelnya. Pegawaian kira-kira. Gawe eta tuh. Manggan minti Mbak Bagor. Rasa amat. talagana tuh. Oh, Lain eta peci eta pan urang bagus amat eta. oh nya. Laku diinjem eta nya. Pamer jaro aing. Saya nginjemnya. Tuh dadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari Brother Channel mengucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya untuk Budaya Banyarsari dan sekitarnya. Kami dari tim kreatif Brother Channel Banyarsari Lebak. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Semoga kalian suka Ya bawa. Ya. Like, komen, subscribe. Gratis. karena subscribe itu gratis guys, gratis, nggak bayar. Untuk mayar. Main baik. Bengit. Oh dia, Los. Nyolot. dia kan di rokasan dia. Mana rokasan? Ngeke. Wah dibotakan. Saya main rokasan teranjangan kalau minta nama Allah. Aing botak tah. Botak tak sesuai keinginan. Bejakan dia ku aing ke rokasan. Mana rokasan mana? Udah black.